Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan kanal YouTube Capruk Radionet. Dina salah sawios kontena nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu teh salah sawios konten tina sababaraha konten anu aya dina kanal YouTube Capruk Radionetnya. Aya video capruk, teras anu dilebetna aya jalapruk gitu, jalan-jalan sambil ngacapruk. Aya deui romantika kru studio Capruk Radionet gitunya. Aya deui investigasi Capten Ruk, sareng anu sanesna. Mangga ditinggalan we kitunya. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah kumaha ya kabar di para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna aya dina kasehatan. Kalih kula wargina sing aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sing digampilkeun dilancarkeun sagarupi anu nuju diikhtiarkeunana. Oge, hatur nuhun ku sim kuring tekenat didugikeun saperkawis pangrojong anu mangrupi manco karena konten-kontena, teras nge-subscribe-na, teras nge-like-na, nge-sharekeun link-na, atuh anu utamina nu komentnya. Mugi-mugi sing teras janten ajang silaturahmi kanggo urang sadayana. Boh bilih kanu neme sumping, anu nembe lebet kanal Capruk Radionet kana kontena gitunya. Atur nuhun pamugi ieu kanggo ya. Supados aya notifikasi ka payuna, aya saena mangga diklik wae selatan subscribe anu aya di palih handap katuhun videona. Carios anu kamari tina carios wawales karangan kiwangsa ieu teh tos ngadugikeun kaayaan obrolan antawis Kidi Gueu, Ruding sareng Parman, oge Durahman sareng Durahim di hiji leuweung saatosna kabur tina Tarung sareng Rustini. Nah, kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun. Salah gede atuh kitu teman. Ari anu disebut bajuang. Boh bajuang keur nagara atawa bajuang keur pribadi, ulah leseh ku sedih jeung kasangsaraan. Biasa eta mah dina perjuangan mah kudu aya kasangsaraan atawa kasedihan. Nah, lantaran lamun si laing balik ka kota, matak bahaya kasererea nyaho. Yo bahayana kumaha? Ya bahaya teh kieu. Tang tu baris ditala kudu berwajib. Utamana ngeunaan Abah, Ruding, si Durahman jeung si Durahim. Rok kaancam ye anu aya di leuweung teh. Kitu atuh. Yo, ceuk Abah satungtungan bajuang can sapat ulah dek ninggalkeun leuweung ieu. Kagok borontok ka palang gelo, kagok edan ka palang belang. Lah sok. Helas balik oge bari mawa hasil hapa. Kaharati teh. Bah di gua netep nu ditetepna nyaeta Parman Luk tungkul hatena barontak antara nurut jeung henteu pegaliwata jadi sabil dina pikiranna. Antukna ku loba panglelemu ti baturna Parman rek nurut bae najan dirina katalang sara di pileuweungan. Oh ya wis entok nenaon kitu mah ngan anu tang teu bae meureun baris leuwih katalang sara. Ya utama napikeun kuring. Ya Allah ngabah jeung Ruding bisa nyelamatkeun diri. Tapi kuring lamun teh mah abah kateternya saha nu rek nulungan. Ai si laing yo. Oi. Sing percaya ka Abah.
Ulah gitu sia. Sing tegar diri. Abah senang, si laing milu senang. Abah paeh, sararea kudu paeh. Lantaran pikeun saheulaanan mah pupuh hirup teh nya aya di abah. Gitu. Pan aya laguna lin. Ruring, apa tuh? Kumaha bah? Di sini senang, di sana senang. Gitu. Sanes kitu atuh bah lagamna bah. Kumaha tuh? Di sini senang, di sana senang. Nah gitu si Rahim pan aya laguna. Si Abah senang, si Parman senang, di mana-mana Parman Abah senang gitu. Mang Caca, naon? Tegor si Abah geus kabalinaan tah. Ki kembali ke skenario ki. Gitu maksudna. Abah cilaka, si lain kilu cilaka. Abah bobor kana hayuan, sararea kudu nyorang anu sarua. Geus tong loba anu dipikiran ieu Parman. Cenah lapar beuteung, sayayana. Lantaran sabenerna di leuweung mah wah kurang ku kadaangan. Sok Rod, pangalakeun bebuahan, karunya ye bisi lapareun yeuh. Bah digul paparentah. Gancang ruding nyamperkeun tangkal buah, perekel manehna naek. Pluk buahna merurag ka tempona keur meujeunna gumading. Matak nikmat lamun di dahar wayah kitu. Para wargi kaum dangu urang tunda anu keur katalang sara di leuweung. Pocap ayeuna kayaan Sopiah anu sababaraha waktu ka tukang ditinggalkeun ku dununganana sarta bebenena. Nyaeta Ruding jeung Parman. Sopiah tetela saprak ditinggalkeun ku dununganana. Manehna ngarasa bebas hirupna. Sabalikna kolotna Ruding ngantep bororaah daek ngagubris-gubris kana pakaya anu jadi anakna. Dumeh manehna mah tunduk kanu jadi anak atawa sieun. Lantaran nyaho kana ada Ruding anu bedegong wani jeung maehanana. Sopiah saanyana geus incah tidinya. Sarta imah jeung pakaya Ruding geus dijual ku manehna. Sarta dipake dipoya-poya jeung lalaki. Nu meuli imah teh teu tunyu tanya heula atawa kurang surti. Pikirna percaya we yen imah anu dibeulina teh imah Sopiah. Juragan Sadli harita jeung garwana katilu anakna keur guntreng ditepas. Dur sora adzan magrib disada. Nu ngariung carengkat gancang kacarai maksud narek wudu heula. Geus kitu mah uga age sarolat ka tempona jiga nu husu na keranan. Lengse salatna gek dariuk deui di teras. Kakarage diuk kadenge sora bel disada. Garwana Juragan Sadli nyeleuneu nyamperkeun panto hareup. Hulutrak brai panto muka. Ranjuk Durahman jeung Durahim ting raranjuk lantaran pribumi teh kakarapanggih harita. Pikirna aya sangkaan yen eta teh kolotna Sopiah. Atuh teu loba catur deui. Saenggeus dibagiakeun ku pribumi mah sup we ka jero imah. Cong ngajak sasalaman, gek dariuk, ngawadul nepikeun maksudna. Punten we kulan. Kuring teh sejatu maros sabab asap kakara panggih sarta aya kepentingan naon. Cek pribumi bari melong. Pok Durahman nembalan. Ditanya kitu derak-dak Durahman nyaritakeun perkarana ngan untungna teu nyaritakeun Juragan Ruding lantaran bisi katohian. Oh kieu kulan. Kula teh aya perlu ka Sofiah. Tapi cek keterangan salira yang Sofiah teh geus idit ti dieu sanes? Oh. Leres. Malah apaan imah jeung kekayaanna geus dibalik ku kuring. Tembal pribumi. Adenge ceritaan pribumi kitu ranjuk Durahman jeung Durahim ting raranjuk sarta olohok mata simeuteun. Jero hatena agar entes. Oh. Geus dibalik. Oh. Cilaka. Si Sofiah kurang ajar. Cek gerentes hate Durahman katempo beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Ge.
Kulan maksud salira teh aya naon? Margi teu acan kahartos ku sim kuring yo. Oh, teu aya sanes mung hayang papanggih hungkul sareng Sopiah ieu teh. Temba Abdurrahman nyaritana adab sakapeung mah da puguh manehna teh teu biasa bahasa lemes. Maklum urang Banten. Jadi, kamana pindahna Sopiah teh kulan? Durahim penasaran. Dumawi toterong margi teu seueur tataros abdi teh. Sanes kitu ibuna. Juragan Sadeli netep ka garwana. Coba diterangkan kulan. Sebab kula can pati jelas. Durrahman kitu nate bari netep. Ya, saya kulan kieu. Kelanan supaya sal saya perlu ngaropi heula ieu teh atuh. Bae aya kopi anyar ayeuna bae. Sok keun soal eta mah ku kuring rek dicaritakeun nepi ka koridasna. Kopi. Temba pribumi bari terus netep ka garwana anu harita mah cenghul ti dapur bari nanggeui baki. Dieusi ku 3 gelas lengkap jeung lalaubuhna. Sok ditunda luhur meja. Mangga kulaan dileueut. Geura meungpeung haneut keneh ye tah. Ulah kirang hapunten bae, maklum teu gaduh anu araraneh di dieu mah kulaan. Temba garwana mani dareh-deh naker. Teu kungsi dititah 2 kali, kodomang Durrahman jeung Durahim kana cai ditema kuting camuil ngahanca bugis anu haneut keneh. Puguh we rek nikmat oge. Keur mah haneut katurug-turug beuteungna geus ngarasa lapar ti leuweung keneh. Sakiceup oge piringna geus ludes. Waduh. Lapar rupinanya paroe kaum dangu ya. Sajeroni ngahanca dahareun teu elat ti ngobrol nyaritakeun Sopiah teh anu ngajual imah ka manehna. Pikeun Durrahman jeung Durahim sanajan meunang katerangan anu jelas lain nganuhunkeun ka pribumi teh. Tapi sabalikna kalah katimbul niat goreng dumeh ceuk rasana sarua jeung ceroboh barang beli imah. Red Durrahman ngareret ka Durahim anu direret ngiceupan. Kaharti kukula. Jadi Andika teh geus mutlak miboga ieu imah. Ngan dasarna teh kurang taliti. Pangna kula nyarita kitu. Hiji kayakinan teu sulaya tina fakta atawa data. Leres. Dupi salajengna. Temba Sadeli mimiti katempo siga nu rampang reumpeng. Yo. Bisi Andika can jelas ngeunaan kula. Sanyatana kula teh masih keneh kaasup ka kulawarga Ruding. Kapi alo mun teu salah nama. Sarta boga hak pikeun nungtut kacerobohan Andika. Ceunah ngarasa teu salah eta mah kumaha ti nimangan Andika. Ngan ceuk kula yakin jual beli narima teu dumasar kana katangtuan sarua jeung ngalanggar peraturan undang-undang jual beli. Cek Durrahman siga nu nya bae apal kana undang-undang hukum. Ulah salah harti kulan ya. Nimbang kana perkara anu diucapkeun bieu. Nya rarasaan mah kuring teh teu salah. Lantaran luyu jeung hukum jual beli anu lumaku di negara urang. Alasanana lumrah. Yakin puguh surat-surat tanahna tur puguh sertifikatna. Ceunah salira tetep nyalahkeun kuring hampura we. Lamun nya mah kuring kurang taliti. Da perkara imah jeung pangeusina mah geus hak kuring. Tur moal bisa diganggu gugat. Kahijina anu nguatkeun kana persoalanana aya saksi atau bukti-bukti surat-surat. Tur Sopiah nemongkeun surat kuasa ti Ruding Pan anu mata kuring percaya. Temba Sadeli nyaritana dari anak keranan. Ngadenge kecap Sadeli kitu Durrahman sureti. Hartina sarua jeung Sadeli nahan kana asutan ti 2 semahna eta. Durrahman ngahuleng sajongjonan, hatena agerantes. Bo, cilaha, tang tukring moal hasil sakumaha rencana Ruding yo. Kurang ajar si Sopiah kumaha bani ngajual barang batur. Dasar awewe lonte syah, bonon syah. Tapi kula moal neangan jurik anu teu kadeuleu lah. Nu beulina ku kula moal burung dipaehan lah sabab sarua ge blegna lah. Cek gerentas hate Durrahman. Kumaha? Kartos kulan. Pribumi netep. Durrahman jeung Durahim ungeuk pok Durahim nembalan. Kaharti ku kula.
Rajan Andika bisa disalahkan. Tapi temagar kumaha hari kitu jalan nama. Durahim siga nu nya tunduk kana keterangan pribumi. Padahal hate nama sulaya tina sanyatana. Sanggeus manggih keterangan anu lengkap kitu mah kekara maranehna amitan. Leos tidinya ditetep ku pribumi nepi ka ngilesna. Sanggeus rada anggang di tempat eta, Lurahman ngareret ka adina. Cik, kumaha cok pikiran anyane? Lamun kitu ta jalana. Lantaran yakin nu meuli imah teh bisa ngebuktikan surat-surat tanahna euy. Sugannya deh, boga jalan sejen. Nah akur teh jeung pamanggih kula. Cek Durahman beri jongjon ngahan calengkahna. Cek pamanggih kula mah. Salah kacida lamun rek nyerah kana keterangan pribumi. Lantaran sarua salahna. Nyaho imah batur nah make kudu dibeli. Puguh saksina, puguh lurahna, puguh RT-na. Da kitu oge meureun aparat desana teh sakongkol tah. Lantaran katenung ku siasat si Sopiah. Cek kula mending akalan bae. Salian teh kudu ngayakeun balitungan ka si Sopiah. Anu leuwih teh heula nu meuli imahna heula. Cenah imahna teu kajabal, atuh menang-menang keur kajeweun di leuweung Kang. Bener euy. Sarua jeung pikiran kula. Tapi kumaha kalah sangkan laukna beunang caina herang. Orang teu katohian kudu berwajib kitu. Duit pucek ieu. Cing. Kumaha? Jelaskeun ka kula kumaha caya. Ya, kapaksa ulah waka kaleuweung deui. Sabab percuma teu barang bawa mah. Sarta tangtu baris kata rajangku kalaparan. Sedang apanan parman sakitu payahna perlu dirawat. Boh pikeun daharna, pikeun obatna. Yang jadi cindekna kudu ngagarong heula nu meuli imah eta. Kitu lin. Nyata ya jalan deui iwa ti kudu kitu, Kang. Soal panyumputan darurat teu perlu keung. No penting asa teu kapanggih ku pihak keamanan. Oge, sareng cenah ngalaksanakeun rencana anu ieu. Kakara maluruh si Sopiah. Sakalian talikung hijikeun jeung si Rustini kitu. Durahman teu nembalan. Hatena mah yakin panuju lantaran akur jeung rencana manehna. Reg anu keur lempang ngarandeg. Ret ngareret ka beulah katuhu. Ranjug. Rei beungeutna pias salingker ka sisigang. Jebot heula Kang. Aya patroli. Aya patroli euy. Waduh. Cilaka. Haburu katewak manten urang teh geuring euy. Buru-buru nyumput him. Salingker Durahman nyalingker ka sisigang. Kabeneran anu aya belah dinya teh poek tur deukeut pisan ka got. Lep. Maranehna dongko sedang panonna manco kanu keur lempang duaan. Ana geus deukeut. Jung Durahman nangtung deui. Nyumput sing buni Kang. Kumamun kapanggieun. Durahim ngingetan deui sarta kituna teh bari metot lanceukna. Bedus, sugan teh polisi patroli him. Germo ngiringkeun bonon, tuh tempo make baju sepe. Wanya polisi patroli ulutudan ku pangkat. Hayu urang indit deui euy. Sugan we manggih panyumputan lubuni. Durahman ngaleos deui ti dinya. Kaayaan waktu geus ngagayuh kapetingnakeun. Kaayaan jero kota mangsa harita beda teu cara sabiasana. Lantaran katempona langit siga anu lebeut ku pihujaneun. Angin ngagelebug karasana nyecep tiis kana kulit. Durahman geus tepi kalebah sasak. Nu rada anggang ti puseur kota para wargi kaum dangu. Reg ngeureunkeun lengkahna, ret ngareret ka adina. Aduh. Nah, eureun di dieu Kang. Durahim kaget. Tah, di tempatan saheulaanan bah urang di dieu wae. Bu, nih sigala dieu wae. Tema Durahman beri tempat tempo ka kolong sasak. Sanggeus tetela buni, jut tarurun sup ka kolong sasak kasampak aya 3 urang lalaki ngagolera di dinya. Tayalian maranehna teh gembel-gembel anu ngadon HS di dinya. Tur minangka pamatuhanana. Lamun nempo kayaan jalma tunawisma para wargi kaum dangu matak ngahalas kana hate. Maranehna nekadkeun diri ngahadang 100.000 tangan anu berat. Najan sarua pada baroga kahayang hirup anu lumrah. Tapi teu kituna lantaran watak sikap tujuan sarta milik jalma teh beda-beda.
Seperti gembel-gembel anu ngadon bebetah didinya estu pangabetahna nu kasilir ku bauna runtah tirisna hawa cai sarta poekna peuting. Durahman neuteup gembel anu rada kolot gek diuk igireunana itung-itung nyalse sarta ngadago cudukna tabuh 2 peuting. Oh. Daing Kang. Dipikir-pikir mawatirnya yo, nempo kehidupan gembel yo. Tinggal ringkuk, siga kuuk yo. Dibantal ke bebututan, disimut ku urutan. Buah manggih dahar, buah henteunya. Cek Durahim kituna teh bari neuteup lelebna keranan. Sanajan manehna jelema jahat, ari rasa karunya mah gede ngan kituna teh sakapeung datangna. Kawantu kasucian dirina kakubur ku watakna pangaruhna iblis atawa dajjal. Ulah waka mikiran batur. Pikiran mah diri sorangan heula sarta batur-batur urang. Cek saliwat maranehna sangsara buah hatena mah senang. Mun dibandingkeun jeung urang mah moal burung gede keneh kasusah urang sok. Pikiran. Contohna si laing jeung kula apan diudag-udag polisi. Hartina leuwih senang manehna tibatan kurang, bener teu? Geus tong mikiran deungeun. Anggur jeung alat ku urang sugan bisa mantu kana rencana saterusna. Sigana ku tilu urang ge beres. Tempas Durahman. Nya kitu hade atuh. Ngan kumaha antep heulanan. Mending hudangkeun supaya bisa diajak badami. Jawab Durahman bari neuteup. Nu guntreng kagebah ku ngulisikna gembel anu rada kolot. Tapi pangawakanana siga nu kaker keneh. Kulisik bray beunta ret ngereret kanu gigireun. Gebeg rareuwas gancang cengkat prok panonna amprok jeung panon Durahman. Nyeh Durahman seuri sedang si gembel siga nu meringis. Ulah sieun. Sanjana kuring pangna nyamperkeun jalaneh yayu. Boga niat rek nulungan. Temba Durahman ngabohong. Ngadenge caritaan Durahman kitu gembel ngarasa atoh. Gancang ngeserkeun bujurna pok nyarita. Ik nulungan ka kuring. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun Gusti, anu mah agung. Goreng aya anu haatun ka kuring. Gembel siga nu atoh lantah. Naon kaseureun mah caca? Nyemeurankeun sorana aduh. Tulikeun. Gembel siga nu atoh lantaran teu nyahoan yen Durahman boga maksud goreng. Tuh salah. Kula teh boga maksud rek nulungan. Hijina kula oge ya ngalaman sepertinya deh ngarengko di emper toko. Nah, ku sabab kitu joro-coy bae hayang nyalametkeun maraneh di dieu. Kitu. Nuhun atuh ajana. Bacaca eta teh gembel atawa kumaha? Da meureun teu kudu jiga kitu atuh eta mah jiga kurang mental. Kumaha atuh kira-kira gembel? Ya biasa we atuh. Temal gembel meni ungut-ungutan teu beda ti manuk ti kukur bae. Oh, geus karobrolna eta teh. Tuang dongeng. Nya sok. Yo. Dengekeun kumaraneh. Naon sababna pangna daek jang cara diri di tempat anu sakieu geuleuna ha? Naon sababna? Kulan. Ikan kuring mah ngarasa untung hirup di kolong sasak oge. Janjana pangna kuring ngadon cicing di dieu tetang tu salira. Ngerti karena keayaan kuring jalanna tuna wisma. Atawa henteu boga imah anu tetep. Rag si gembel nyaritana teu kebat kaselang ku ngadehem. Telat atuh. Oh. Soal kasedih geus ka kamar ku kula. Ngan alusna kasedih anu nahun teh saatan ku perkara ikhtiar gitu. Sabab ngandalkeun barang penta moal matak jadi bahan pikeun kahareupna. Hayeuna meunang isuk beak. Narajangkeun aku gering, cueu kana awak obat teu kabeuli antuk nanyang saya jadi parepeh hirup. Bener teu? Geus.
Ayo nak kieu. Kula rek nyait kana katunggaraan Andika. Kitu oge lamun panuju jeung hate Andika. Maksudna kulan. Lamun hayang salamet tina katunggaran hidup saat rezeki kaganti ku hirup anu lumrah. Laek mantuan kuring. Soal duit dijamin beres. Cing kumaha lah sok. Ada melanaon gitu. Ya pokokna mah gawe mah teu kudu dicaritakeun. Sabemeh Andika daek atawa henteu. Lamun percaya kuring teh menang proyek gede, ya mun percaya mah. Cek urang basa Batawi mah, tender besar, gitu, naik atau henteu. Rahman nyelok hate eta jelema. Ditawaran kitu ku Rahman, para wargi kaum dangu, gembel bengong, hatena aya daek aya henteu. Daekna da puguh butuh ku pacabakan, tur manehna teh masih keneh gede tenaga. Henteuna dumeh can nyaho naon anu kudu dipigawena. Kulantaran penasaran antuk nanggadesak supaya Durahman ngabejakeun pagaweanana. Geus kitu Durahman nerangkeun sabalakana. Tamat nyaritana si gembel ngahulang sajongjonan. Tarang narenung merantang ku urat. Trila nembalan. Tabe pun sanes nolak kuring teh. Cek pangrasa anu sehat. Mending ngagembel tibatan kudu ngarah ngarina ka jalma anu tanpa dosa. Maslahat barang penta barina neangan anu ridho tinimang kudu memaksa ku cara kekerasan. Sokomo lamun dibarengan ku ngecegkeun dongengna. Para wargi kaum dangu rupina cag heula carios wawales anu dipedar dina ieu dongeng Sunda anu disarengan ku Mang Caca. Kumaha lajengna ieu carios teh? Mangga teras manco dina bagian salajengna. Sim kuring teu kendhat radi hapunten bireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina nyangakeun dongengna. Oge boh bilih anu kasabit nami alit kasebat asma dewasa oge tempat sim kuring dari hapunten margi eta mung kaleresan bae sanes keuing ngahaja-haja. Mugi-mugi sasiereun sabeunjeureun aya hikmah, aya mangpaat utamina hiburan tina sakur dongeng anu dipedar. Urang petepang dangu deui dina carios salajengna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.